dina waktos ayeuna ngulem urang sadayana tiasa kempel ngariung dina ieu waktos pemugi urang sadayana ayeuna ginanjar ka wilujengan. Satacana pakinten simkuring ngahaturkeun salam bahagia kanggo kasadayana bahagia wilujeng patepang bahagia wilujeng siang. Wilujeng sasarengan oge ngahaturkeun salam budaya sampurasun. Ngaturkeun salam kaislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala rehna urang sadayana dina waktos ayeuna tiasa patepung lawung paambrok jonghok patepang wajah asmana di keluarga besarna Saibul Hajat di pangarsana Bapak Dudi Saripudin kalih Ibu Erniati Natalia anu mana dina waktos ieu sejak ngalaksanakeun tasyakur binikmah syukuran walimatul khitan nyata anu parantos rengse di sepitan nyata Cep Gibran anu alhamdulillah sepitanannya atau sehat deui alhamdulillah. Simkuring ngahaturkeun wilujeng kanggo kasadayana utamina reng-rengan anu bertugas dina ieu waktos reng-rengan para tetangga-tetanggi anu tebihna anu caketna anu parantos kagandengan kagimreungan ngalangkungan pengeras suara Censon. Ya, disarengan ku keluarga besar Bisma Canvitan dina waktos ayeuna nyarengan sejak ngahibur ngareah-reah ka keluarga besarna Bapak Hajat hebat ngahibur ngalangkungan hariring dangding halang tembang lagu-lagu Sunda anu baris kasangakeun panginten utamina nyarengan ka keluarga besar Saibul Hajat reng-rengan oge anu bertugas utamina reng-rengan para panitia hajat ngahaturkeun wilujeng mancen tugas. Pokokna makum kasadayana wargi-wargi nu aya di sabudeureun ieu patempatan anu parantos masihan oge tempat kanggo parkir tempat sagala rupina mangga ngahaturkeun nuhun pisan reng-rengan anu bertugas ti kawit anu pangpayuna dugi ka anu pangpangkerna ngahaturkeun wilujeng tepang kanggo kasadayana utamina sejadidil doa ka keluarga besar Saibul Hajat ka Bapak Dudi kali Ibu Erni dina waktos ayeuna pamugi anjeunna aya dina kabagjaan sagala rupi cita-citana sagala rupi pamaksadanana masing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Utamina murang kalih anu dihitan Cep Gibran pemugi ieu murang kalih teh sing janten jalmi anu soleh anu ngabakti ka ibu sinar ngramana kanusa sareng bangsana oge kana agamana. Janten jalmi anu turut tumut taat kana ajaran sepuhna taat kana ajaran agama kali dari agama amin ya Allah ya rabbal alamin. Kum kanggo kasadayana anu sami rawuh dina ieu waktos pemugi sadayana aya dina kabagjaan. Urang kasangakeun panginten bobilih eti Ibu Hajat kali Bapak Hajat hoyong dibuka heula ku lagu naon mangga panginten kantun digorowokeun wae atur kareng-rengan oge anu bertugas reng-rengan panitia hajat, reng-rengan bapak-bapak keamanan sadayana ngahaturkeun anu bertugas di jalan raya oge ngahaturkeun pokona maka sadayana kum. Aturan oge wilujeng sumping kanggo pangarsana Mamah Iis wilujeng mangga. Ya masih diserangan mama. Oke haturan kanggo Mamah Iis aya Umi di Batu Jajar haturan wilujeng. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya taya deui panglumpatan
daya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati. Oke, kasadana warga masyarakat para tetangga-tetanggi anu sadayana anu aya di sabudeureun wilayah RW genep Desa Sangkan Hurip. Oke, berbatasan sareng Desa Banyusari. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nu lamokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya taya deui panglumpatan taya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati. Ya Allah ya Rabbana anu maha kawasa nu nyiptakeun langit jeung bumi katut sagala eusina. Ya Allah maha agung tempat abdi mundut pitulung Gusti pangeran abdi pangeran anu sajati. Rumasa abdi mah sanes ahli surga nanging teu kiat ku seuneu neraka. Rumasa abdi mah jalma anu resep midamel dosa. Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Ghafur hapunten abdi. Tembang pembuka antawis bang bagia kau kasadayana keluarga besar saya bola hajat dan bertugas kagak reng-rengan para panitia hajat ngahaturkeun wilujeng kang para pakar ayu pakar bagus anu nampi tamu anu jaga hidangan bapak-bapak keamanan oge anu ngatur lalu lintas urang peker oge tim catering ngahaturkeun wilujeng. Tamu ulama ngahaturkeun wilujeng suping wilujeng legang tinggi wilujeng ngalaksanakeun doa restu. Tuh balebar geuning geus katempo caan ngalangkangan carita nu maksa datang ieu hate teu beunang di sisi lihat betih pelak ku anjeun aduh junjunan kembang asih nu mangkat di garana ati bodasnya cas gambaran harapan suci ngan hanjaka cinta urang kahalangan teu narima lamun kudu bepegatan dewasa mun tea kudu papisah geus kapalang dede hate geus kapalang nyaan
dewasa mun kudu nelasan rasa dalam di kumaha geuning geus kieu kuduna saestuna diri teu bisa kumaha sabab dangku bari saya mamalana ieu hati hese di upahana daru masa boga rasa nyanding cinta sambil nyarengan anu nuju tuang leueur ka para tamu ulman aturkeun umi wilujeng alah gunungan laksana nyakahayang dilaksana nyakahayang hirup asa mamahis anu bageut jadi wirang muna peuting sering kaimpi nyait nyantel dina ati aringis teu ditampi nyerina kapati-pati aduh lah ieu kuring kapelet hate asa cing serede jantung asa dadi rerece ieu rasana kapelet asik sambil ngantos pamunut lagu di wargi-wargi anu aya di payuneun anu di pengkeureun anu di pinggireun sataya pamunut lagu ti bapak hajat kali ibu hajat bila aya acara-acara naon rupiah hal anu bari dilaksanakan mangga diinformasikeun we ka luhur bagu daun pugur dina kasurti iuh lindu tatangkalan di leuweung sumenep jati cai seke suku gunung canembrang balik ka hilir
bawa salira teterang motah seah ngajalati putana kendat ngagalura simpai kangen siang wengi mangga tampi daun pukur marengan genyasna cai manawi bareng kamana kasindehan tawis asih kanggo pangipukan kembang patamanan endah asih mangga tapi daun pukur marengan genyasna cai manawi bareng kamana kasendehan tawis asih kanggo pengipukan kembang patamanan endah asli musik Hariring dangding halang tembang lagu-lagu Sunda Wanda Pop Sunda no kasangakeun ketang-ketang tawis nyarangan sakala rupiah aktivitas anu nuju dilaksanakan di keluarga besar Sebulan. Masih bersama Bisma Salvita disarengan ku Chanson Audio kakru tim keamanan ngaturkeun wilujeng dengan para panitia hajat kum kasadaya tiasa disempatan wiji-wiji kadulur-dulur abah di studio. Pukur dina pucuk ngolea katebak angin karena pangkonan salira santang tos baris kasurti iuh lindu tatang kalan leuweung sumenep jati cai seke suku gunung canembra palit kandilir boa salira teterang motah seah najalatri nucana kendat ngagalura simpai kangen siang wengi mangga tampi daun pugur marengan genyasna cai manawi bareng kamana kasendehan tawis asih kanggo pangipukan kembang patamanan endah asih katineng jantenekeun padahal pulang kenembongan cisocah nyangkrung nyaksian juajunan kululuasan ngantunkeun aa nyorangan dipikir dah memang takdir ilahi gatine nah jantekeun padahal bulan keur nembongan
Pali sini. Anjen. Siap. Lagu Siap. Anjeun cenah ti Pali Payun, aya ti Aa. Bisa beres. Sudah ini nanti kita bergantian ya. Iya. Aturan senaan boga dua lagu. Anjeun betega rusak rasa, begatkeun cinta disalira. Anjeun udah dijanji setia mual ngahianat cinta. Janji anjeun mikanya salawasna. Apa yang baru lagu anjeun bakal setia. Anjeun udah dijanji salira moal ngahianat cinta. Hati tak nerima kutika pola selera. Kahayang anjeun meminta anjeun segala dilaksanakeun. Tapi ayeuna taya buktina anjeun malah pindah rasa. Anjeun geuning ku tega. Aturan wae dua lagu anjeun. Aturan cenah anu gaduh lagu. Aturan bakal pemuluhan sadayana diatur pusaka Pali Payun menawi karbu kanggo gerakan. Anjeun mikanya salawasna, anjeun